Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamirsa, patepang deui sareng simkuring Ai Siti Fatimah dina acara Warta Garut. Anu nyajikeun warta anu faktual sareng aktual. Dina satahun kapengker, sabudaran dunya digemparkeun ku ayana virus anyar nyaeta virus COVID-19 anu asal muasalna ti Wuhan Cina anu kadeteksi ti awal Desember 2018. Di Indonesia sorangan, pasien COVID-19 atos ngahontal nepi ka 1 juta jalmi. Ku kituna urang sadaya kedah terang naon wae ciri-ciri COVID-19, gejalana sareng naon wae anu ngabedakeun ejeng panyakit influenza. COVID-19 atau ditetapkan ku WHO jadi penyakit pandemik atanapi penyakit anu nyebana ka negara-negara ngan henteu acan sadaya masyarakat Indonesia terang gejala anu pasti waktos awak kainfeksi virus COVID-19. Dokter spesialis penyakit jero Gurmetsig ngajelaskeun pamihoyong terang jalmi positif virus COVID-19 atanapi henteu ngaperlukeun sajumlah tes, tapi COVID-19 ieu gaduh gejala sapertos penyakit influenza, nyaeta penyakit anu atos dipikawan ku masyarakat. Gejalana nyaeta demam, batuk, nyeri genggorong anu redana 5 sampai 6 poe. Pami COVID-19 gejalana bakal teras lanjut dugi ka leuwih ka 10 poe jeung dituturkeun ku gejala anu sanes. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza, ya. Itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan, ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, ya, kira-kira 1 sampai hari ketiga, ya. Kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk, ya, badannya agak mulai sedikit hangat, ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Salian ti eta, Garmet oge ngajelaskeun suhu awak jalmi bakal leuwih ti 36 dugi 37 derajat Celcius pami kainfeksi virus naon oge, termasuk COVID-19. Ngan eta oge terlangkung kana imunitas awak sajalmi. Ku kituna pami masyarakat ngaraoskeun gejala eta, saena nyandak langkah medis utamina pami atos ngajalankeun kagiatan anu aya potensi sebaran virus COVID-19. Itu harus diisolasikan, ya, diisolasikan. Kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah, ya, artinya tidak berpergian kemanapun, ya, selama 14 hari, ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi, ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Gumetsig oge nyarankeun masyarakat kedah nerapkeun pola hidup anu sehat sapertos seueur ngamampuh sareng sayur sareng olahraga anu teratur supados awak teu babari ka infeksi virus COVID-19. Pamirsa sakitu wae warta anu tiasa kusim kuring didugikeun abdi Ai Siti Fatimah permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.